Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Khatib wasiat khusus kangge pribadi khatib, umum kangge kasadayana. Ayo urang sami-sami tingkatkeun katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Kalayan takwa anu sanyatana, takwa anu ngandung harti imtisalu awamirillah wazdinabu nawahi. Setiap nuku Allah diparentah urang sasarengan dilaksanakeun, setiap nuku Allah dilarang urang babarengan tinggal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hirup teh mangrupa perjalanan anu panjang. Panjang pasti boga tujuan. Tujuanna nyaeta hirup teh tujuan menuju kana kamatian. Sakabe makhluk, manusia, jin, hewan, boh tumbuhan jeung sabagayna pasti manehanana bakal ngalaman kanu naon ngaranna kamatian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap anu bernyawa pasti bakal ngarasakeun kana kamatian. Mengingat dina hal ieu kamatian teh pasti bakal datangna, jeung pasti bakal dihadapi ku urang sadayana, entah di mana, entah iraha, sarta mati datangna teu pernah pandang bulu, teu pernah tawar menawar, sehingga kita harus selalu ingat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sabab Allah lah anu ngahirupkeun urang, jeung Allah lah anu ngamaotkeun urang. Anu mana saur sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sesuatu anu pasti anu sering ku urang dipohokeun nyaeta tentang kematian. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Samemeh urang maot teh urang pasti bakal amprok jeung nu ngaranna sakaratul maut. Dina sakaratul maut aya dua gambaran jalma bakal amprok jeung sakaratul maut. Gambaran nu kahiji, walau tara idyatawaffal ladzina kafarul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal harim. Gambaran kahiji jalma anu sakaratul maut teh, andaikan dirimu wahai Muhammad nyaksikeun kana pamandangan jalma anu keur dicabut nyawa, eta teh seperti jalma anu digebugan ti hareup jeung di tukang.
anu mana eta nu ngagebugan malaikat bari nyarios pek rasakeun ku anjeun ieu bagian tina siksa neraka akibat ku pagawean anjeun. Gambaran jalma anu sakaratul maut nu kadua teh nyaeta wan nasitati nasqa. Jalma anu nalika sakaratul maut ku Allah diparentahkeun ka malaikat Israil sinah nyabut dengan secara lemah lembut. Ieu gambaran jalma anu boga amal, jalma anu boga amal soleh, sering ngalakukeun pagawean anu hade sehingga eta amal soleh bisa jadi bius kana kanyerina sakaratul maut. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ku hal sakitu patut ku urang dipelajari hal naon wae nu kudu disiapkeun pikeun urang menghadapi kematian. Anu kahiji nyaeta siapkeun dina diri urang amal anu saalus mungkin. Selama hirup urang di alam dunia diajarkeun kudu selalu beramal, amal anu baik tanpa harus perhitungan sedikit pun. Mere tidak hayang berbelas kasih, mere karena Allah, jeung mere teu hayang dipulangkeun da sabab lillahi ta'ala, nu kitu amal anu sebaik mungkin. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dan Allah yang menciptakan maut dan Allah yang menciptakan hidup, sehingga diciptakan maut dan hidup semata-mata untuk menguji kita supaya di antara kita bisa melaksanakan ayyukum ahsanu amala, amal yang baik. Fa inna khairul amal adwamuhu wa in qalla. Sesungguhnya sebaik-baiknya pekerjaan adalah yang rutin dilaksanakan dengan baik. Nu kadua nu kudu disiapkeun pikeun urang teh nyaeta nyiapkeun amal anu terus mengalir pahalana. Nyieun amal teh ulah cukup jeung pribadi, tapi kudu bisa diala manfaat pikeun keluarga. Kudu bisa diala pikeun kesampeureun di alam jaga. Sapertos sedekah jariyah, ngabangun pasantren, ngabangun madrasah, ngabangun tempat sarana ibadah. Ieu teh salah sawios amal nu moal pegat nepi ka yaumil kiamah. Amal anu bisa menopang kana kebahagiaan urang engke di alam akhirat. Sabab kebahagiaan di alam dunia mah teu lila jeung teu karasa nikmat nu sanyatana. Sabab idamatal insan ing qata'a anhu amaluhu illa min salasin. Amal manusia bakal pegat di alam dunia kalika anjeunna amprok jeung kamaotan terkecuali amal anu tilu. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu anu dimanfaatkeun, aw waladin shalih yad'ulah, gaduh putra anu soleh nu bari sok ngadoakeun kanu janten indung jeung bapakna. Nu katilu urang siapkeun kulayan loba ngadoa. Ngadoa ka Allah ku jalan ngadoa secara khusus ngadoa. Ketika orang ngadoa kudu jiga jalma nu keur tilelep dina lautan. Jalma anu tilelep di lautan geus pasrah. Eueuh deui anu bisa nulungan terkecuali Allah. Ngadoa ka Allah ge kudu jiga kitu. Sing pasrah ulah boga tatagenan. Ripuh ku ripuhna tapi boga tatagenan bakal bisa hirup ku pedah aya sesuatu. Tapi kudu istuning ripuh di hareupeun Allah bahwa Allah lah anu bisa nulungan. Ngadoa ka Allah
ngadoa anu bener hayang menta dimautkeun kalayan husnul khotimah. Kalayan maut urang aya dina husnul khotimah, kalayan bisa ngabacakeun kalam thayyibah, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Saha jalma anu akhir perkataanna dina waktu hirup macakeun kana lafaz kalimah la ilaha illallah, yakin garansina eta jalma dakhalal jannah, bakal asup ka surga. Mudah-mudahan Allah maparinan ka urang sadayana istiqomah dina ibadah sehingga amal nu urang dilaksanakeun sing tiasa janten bekel sampereun urang ke di yaumil akhirat, mautna aya dina husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawati innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul muqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.